Itu cilok, iya cireng, iya gehu, aing awewe naon atuh awewe teh. Coba dengarkanlah bahasa singkatan sisiniran, bahasa kiratan bahasa kiratan dikira-kira ternyata. Dasi inang dada marah aksi halus gitu. Porsi cokor di sisi halus colena dicocolena awewe dicocolena bukannya awewe dicocol lain dicocol dilalai ulang izin menongan mah itu dasi dina dada aksi iya kursi cokor di sisi coba dengarkanlah bahasa singkatan pantun sisiniran bahasa kirata bahasa kirata dikira-kira ternyata misro amis di jero sukro di jero oncom di jero awewe gajang di jero goblok ya tinggal gak dijam ku anak lain suuk lain awewe mah sok naon atuh awewe teh licik dulungan mah coba dengarkanlah bahasa singkatan pantun